illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Orang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, aya manusia nu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah lu di dunia tadi kenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatangga nagete yahuan, boro-boro tatangga saimah nagete yahuan, karena keistimewaan dirina. Tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa, seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kaget, katujuh, tenar ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau sok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap tadi hampura. Tetap tadi hampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nggak hapus, aing kene, atuh mantak naon hapus deh. Widih, cek Gusti Allah ikhlas amat sih. Tidak bisa, iya hak peto aing cek Gusti Allah. Ente Abdul Qadir, tidak bisa. Pokoknya dek diasupkan ke wali deh. Ye, itulah gitu jangan aing ngangkat wali deh. Kajian deh, kugus tadi angkat deh. Ku kaula dek dihampura baik diasupkan ke buku kaula. Tek. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman, gila, aku lah baik. Aduh, geus satu gua riba kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh, nu kumaneh deuk diasupkeun wali, coret eta catet, anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Tah kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge ngeunaheun. Resep jasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ke Masrik buku lagi panjang. Kutan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut tuh ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hei, atuh ulama catat baik. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Bisa catat baik lainnya, catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta. Hei ulah kitu Abdul Qadir
hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh ke malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok beureun hari tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu teh cak Abdul Qadir ge. Sia ulah lu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali, ku aing di catatan kabeh cicing sia malaikat. Amboh cak malaikat. Cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing nu teu salat ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah sia. Apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir. Catetan kunyana. Wah, murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi ge dicatet. We kabeh catet, Kapolres aya dirinya. Dandim aya dirinya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Catatan murid aya. Begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Je, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catetan deui. Tahun 2017 tahun terus dicatetan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatetan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Coba gua mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Da kumaha tuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Kabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti, hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Ajur naon? Dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di ka neraka malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeranna. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat bu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyajikeun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Eueuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hate. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Ari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha?
sujud maneh cak Allah, Abdul Qadir sujud maneh kadinya, Abu Yazid al-Bustami ngaharep bari tewasa. Masya Allah, ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh, ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab, ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku, ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku, diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid al-Bustami dina saahna, dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi, ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak oleng Nabi. Ya urang geus jadi luhur jasa, urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak oleng luhur jasa, hese jasa sama derajat kuat Nabi teu bisa dikasab sama. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah, bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang, didinya langsung sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih, muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk, hadza waladi ya Abdul Qadir. Turun deui ka jero, horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak kewalian, kakarak kamimitian, pangkat kanabian, pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa. Ketika di Mesir Bengawan Nil, caian, kering kota. Orang Mesir kabeh lapor ka raja. Raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudnya teu bisa kukumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu. Laporan ke Sayyidina Umar. Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil caya. Masya Allah, cek Sina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya na. Suratna kukula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet. Moal ieu bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon nih? Aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil di suratan. Segera bikin kuari ka ditu. Cara mikeun aku mah ansongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun da komo nyieun. Mohon atuh guguran ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakeun ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di harapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua kumage. Moal keluar tinyana, aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ye. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakarek menit. Langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu. Masya Allah, cai ngagedean pohoan horeng geus aya di sangkengnyana je atuh aing karenem ya mah gegeraan bae ka ditu. Kumaha cek Sayyidina Umar? Tuan kula mah geus moal nyaritakeun Tuan leuwih nyaho. Kumaha?
tuan leuwih nyaho aya naon tuh ka dieu ulah yang jadi murid ulah yang jadi murid hayang cara tuan lamun sia yang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus teh mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang usul ilallah